Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau berangkat nih guys. Berangkat kemana? Pokoknya gimana ntar. Dan gak boleh mau tahu. Kalau mau tahu tonton terus ya. Sok grab tong di skip terus ya tong kemana-mana nama terus batat tanya. Abi pada naon ka dieu? Suka abi walau alam. Punten Kang Jun jokesnya dipake. Tuh kita apa ya kita lihat penyakitan. Ya kita akan ngajurian pasang kiri. Di mana? Di sini. Nama pantang terus Teknika TV. Kita nya bingung ngomong naonnya. Da kieu intina mah sabab abi presenter mahal jadi lamun can dibayar teh jeung Korea mah gitu. No. Wilujeng sonten simkuring dina siang ieu. Ongkos sonten ongkos siang. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring dina siang ieu bade nyumpingan pangulem IPRI Jabar dina raraga Pasanggiri rupi namanya. Simkuring kapeto janten juri. Palawari sadaya. Wilujeng nyakseni. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wilujeng sonten pamirsa TVRI Jawa Barat, simkuring Gilang Hafizi. Oke, simkuring Astri Nur anu bakal bidangkeun acara anu panggunggarana, anu pangengkarna, numpang anyar-anyarna ti TVRI Jawa Barat nyaeta Talenta Sunda. Atos mintonkeun atau nampilkeun penampilanana bari si komentaran ku tilu dewan juri tos anu tos sumping. Terus bisa Dewan Juri tos gaduhan
penilaian masing-masing Teh Astri. Yes. Langsung wae urang sapa Teh Astri saha aya saha wae anu munggaran. Anu munggaran ieu juri nu kahiji anu tos teu direk deui, musisi Sunda, penyanyi Sunda, pencipta lagu Sunda. Muhun. Nyata aya Kang Yayan Jatnika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tah satos eta salajengna kanggil oge baris ngawarokeun dewan juri anu kadua ieu mah geulis hiji-hijina di meja dewan juri nyaeta ieu teh ketua PAMI Kabupaten Bandung nyaeta Ambu Siti Mariati geulis sonten Ambu siap ya Ambu Ambu Siti teh baris jurian atau napingan nilai peserta dina widang busana sareng penampilan ya. Anu salanjutna ieu juri nu katilu urang wangukeun wae ieu oge musisi Sunda. Penyanyi Sunda oge. Nyaeta Kang Aam Barakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih kene ke acara ornamen janten ke acara nyaman sama terus anu katinggal deui dari lagu mah pasti apa da beureun geus disiapkeun ti beh kitu kene ya artikulasi jadi nates ya upami A upami vokal A adalah A terus dina ieu sonten falset biasana istri mah aku nyaman dan yang teh ieu seperti rada ngambang ya terus ekspresi ieu teh eusi laguna teh naon ya eusi laguna teh naon nah jadi pembawaan lagi kedahnya klub antara rarai jeung eusi lagu ya gitu ya ketepatan ada masih ayam ngambang terus melodi atau napi ornamen cekap hafalan lagu memang sudah hafal artikulasi yang tadi itu siap atas jelas upami rek kamana ya rek kamana jadi kena jelas artikulasinya ya Robina disungguhin kayak itu atau kayak yang ketika tempo nyanyi rada sakit gitu lah misalnya musik intinya maklum ngawitan intinya kayak dia mau dipersiapkan gitu nah rasanya perkenalkan nama saya Elsa Nanti Pratiwi saya adalah peserta dari TPRI acara nyanyian Sunda. Gimana nih perasaannya tadi ada Kang Yayan Jatnika nih? Deg-degan banget. Cuma deg-degan banget kayak takut salah emang salah gitu kan, ke bawah nervous gitu jadi takut. Ngantos kan tenang mun
sebab kudu geus siap maju dengan perangna akhirnya batak harus tegar. Selentik aya nada anu rendahna kurang ya maksudnya kurang dinya kurang genaheun kurang nyaman kurang tepi. Coba Ci mimiti Dewasa dah kurang genaheun derang dora dewasa kedah ngantosan dewasa kurangnya eta mah kudu nu surah harapna hukul pembawaan lumayan tapi anu cek mun tadi ulah caprak wae eusikeun jeung hate eusikeun saturkeun jeung rarai ieu hate lain hate teu kudu ka dieu wae geus nyahoun batur mah hate ieu hate teu puguh rasa dagunan jadi si lagu kudu nyekup jeung beungeutna jeung pembawaannya penjiwaan lumayan aya leuwih ti ieu kan melodi lagu lamun ngitung karma aslina teu terapi ya itu mah mungkin kapasitas penyanyi tapi teu naon di hampura rupina sakitu atuh Raja Kamu Siti mangga Alfiansah Cimahi Ciamis. Atos saya ketika ke Palis Mama ikan audisi tangtos benten pisan sarang penampilan dibangun harus saja bina gitu nya jantan tadi seorang Kang Haji harus sudah siap semuanya dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah Bu Mak kirang sapu upami sepatu ker gitu langkung saya sepatuna ketopang artinya memadikan yang audisi gitu. Intinya penginten saya nama atau saya mau kita Hatur nuhun Abu. Selanjutnya Kang Aan. Alfiansah. Iya. Tapi Ciamisnya. Semangat kan semangat. Alhamdulillah. Tapi sakumaha tadi anu dicareskeun ku Kang Yayan memang larasna. Dina nada rendah galiber bahasana ngebahasna antara anak-anak kirang biji eta. Latih deui eta nya. Terus anu kaduana dina gerakan teh asa kurang luas sapertos kaku gitu. Jadi antara sok salah nyanyi gitunya. Jadi pembawaan. Terus dina penjiwaan oge ongko kata-kata ieu hate kan kuduna ieu hate teh kadir ieu hate ngaruh ka adi dia ieu hate nya kumaha ieu teh anu dikadikeun oh ieu hate tapi ieu hate ka kadiri bingung kan ieu hate kuduna tah kadiri lain pisan. Saya Alfiansah dari Ciamis. Oh, dari Ciamis. Iya. Gimana perasaannya tadi dewan jurinya langsung oleh Kang Yayan Jatnika? Ya deg-degan banget soalnya harus nyanyi di depan penciptanya gitu. Jadi gimana deg-degannya pokoknya. Tapi mudah-mudahan sukses ya. Ya amin. Sesuatunya ya. Oke, terus apa harapan dari acara ini nih? Oke. Semoga bisa menampilkan yang terbaik jikalau kalau lolos dan kalau nggak lolos insya Allah bakal berlatih terus. Dan untuk acara ini semoga sukses selalu untuk TPRI Jawa Barat. Jatnika TV Channel, kita sudah bertemu dengan Arifin nih, salah satu peserta talenta Sunda TPRI Jawa Barat. Tadi menyanyikan lagu apa tadi Kang Arifin?
lagu Lamunan. Lagu Lamunan yang dipopulerkan oleh Kang Haji Yayan Jatnika. Terus tadi saat penampilan di acara gimana sih, disaksikan langsung oleh pelantunnya oleh Kang Haji Yayan? Deg-degan tentunya karena baru pertama kali tampil di hadapan beliau. Dengan siapa ini? Sheryl dari Sumedang. Dari Sumedang. Oke, tadi membawakan lagu apa nih? Lagu Lamunan. Lamunan yang pernah dipopulerkan oleh Kang Haji Yayan Jatnika. Gimana sih rasanya sih tadi Dewan Jurinya langsung yang menyanyikannya itu Kang Haji Yayan Jatnika? Yang pasti deg-degan ya, tegang, terus gitu aja pokoknya. Harapan dari acara ini apa nih? Semoga sukses, lancar, ya gitu aja. Oke, pokoknya buat Sherly dari Sumedang, selamat dan sukses selalu ya. Ya, makasih. Peserta nomor lima. Nur Hayati. Atau tahun Dewan Juri, Wilujeng Kakek Nur Hayati parantos lolos ke babak selanjutnya. Mudah-mudahan penampilan selanjutnya teras diimprov, teras optimal deh. Untung aku nagate, balik yang cawe.